Sampurasun. Tepang sareng simkuring Asep Koswara Supriyatna. Dina simkuring bade medar video anu eusina carita Puriding Puringkak anu nyanak judul Samber Nyawa ku Andang S. Argayuda. Dicanak tina majalah Mangle edisi 2080. Mangga urang kawitan. Puriding Puringkak Samber Nyawa ku Andang S. Argayuda. Di imah panggung nenggang nu pernahna di mumunggang gunung di wewengkon Pakidulan. Dukun nu papakena sing sarwa hideung bari diiket julat jalitrong teh keur nyang hareupan parukuyan anu burahay kuruhak. Di hareupeunana oge ngampar sasajen rupaning dahareun anu aralus ngajejer dina nyiru. Memeh purulukeun menyan kana parukuyan eta dukun teh tumanya kalalaki ngora anu aya gigireunana. Nu ti tadi gawena ukur sila bari ngeluk siga loba anu dipikir. Ujang saha ngaran manusia anu rek diarah patina teh? Cing sebutkeun sakali deui katarik. Horeng eta dukun teh tukang teluh anu geus kakoncara kana kabisana. Elmuna wacis saciduh metu saucap nyata. Mun diitung mah geus aya kana puluhna jalma anu dipergasa ku elmu teluhna. Si Kadri abah urang lembur babakan bugel sisi Cijolang. Lalaki ngora anu ditanya ku dukun ngabejakeun hiji ngaran anu ku manehna dipika ijid mang taun-taun sabab geus kumawani ngawin awewe anu dipika bogoh ku manehna. Nyeri dibayar nyeri, lara dibayar pati. Kitu nu aya dina pikir eta lalaki ngora anu sabenerna mah masih batur salembur jeung nurek ditandasana teh. Dasar manusia anu pecat iman, hate jeung pikirna geus kalimpudan hawa idazil laknatullah leungit ka manusaanana. Sanggup anjeun nanggung cilaka dorakana Ujang? Eta dukun nanya bari neuteup siga hayangeun sidik kana patekadan semahna nu menta pangnelukeun si Kadri urang babakan bugel teh. Sanggup bah kuring tanggung jawab kana naon anu dilakukeun ayeuna. Teu mangmang deui, teu aya rasa kamanusiaan deui. Jiwa pangawasana geus ngagibleg ku getih jurik teluh. Lat poho di temah wadi asa aing pangkawasana. Tekadna geus buleud. Moal suka rasaning ati lamun can nempo anu dipika ijidna ngagoler guyang getih. Tekad anu mangprung ngaberung kabawa harewos iblis. Sanggeus menang jawaban ti semahna, bah dukun kunyam-kunyem bari murulukeun menyan hideung kana parukuyan anu beuki burahay. Peledak haseup menyan ngelun minuhan saungna anu teu sabaraha lega. Set abah dukun nyabut sabukna. Luk dikana baskomkeun anu dieusi ku cai herang jeung kembang 7 rupa. Gerencem bah dukun mapatkeun aji pangawasana sambat nyambat jin ifrit anu sakti mandraguna. Jin hideung anu salawasna neangan cara pikeun nyilakakeun manusia. Rieg saung bah dukun siga anu dioyageun lini. Seor angin ngadadak
ngaguruh tarik tatangkalan pating pelenoy. Cungungu sora anjing babaung tibelah tungtung lembur patembalan jeung sit uncuing anu jumerit dina suhunan. Burinyai tina baskom aya cahaya anu moronyoy. Saterusna ngajorelat nembus lalangit. Rep alam sabudeureun ngadadak angkep mendung. Cungungung anjing kadenge babaung deui beuki melung. Burinyai di awang-awang aya nu kokolebatan burahay siga seunu. Wujudna mah teu beda jeung oray nembus poekna peuting nu beuki malekmek ku mega hideung. Alam beuki jempling, hawa karasana beuki mata keung. Sora-sora araneh ngagerenggeng di langit anu beuki mebleng. Anu beburinyayan siga seuneu antukna ngageblus kana mega hideung teu katembong deui. Kacatur di lembur babakan bugel peuting harita panggeusi lembur lir anu kena kusirep geus ngarampih ti sore keneh. Hawa karasana nyecep tiis, sabudeureun lembur ngadadak geueuman pika keungeun. Harita si Kadri keur kacah kicih di jero imahna teu puguh anu dipigawe. Hawa anu kubatur karasana tiis justru ku si Kadri mah karasana hareudang bayeungyang. Jajantungna pating sereblak teu pupuguh. Sakapeung kacai ngadon cingogo dina kloset darasaan na mah asa hayang ngising. Tapi palias teu aya nu kaluar. Kaluar ti jamban si Kadri ngaleguk cikopi sesa tadi sore anu can dierepkeun. Terus upuy apai nyangan dahareun tambah teu geunah rarasaan. Pamajikanna mah geus tibra ti wanci isa keneh. Nyebut nama teu enak rarasaan. Anakna sarua geus kerek di enggon sejen. Rep langit luhureun lengkob. Rep langit luhureun lengkob cijolang ngadadak angkep hideung. King kilaban ngadadak pating burinyai di tungtung langit belah kidul. Keur dina kayan kitu cungungung sora anjing babaung teu jauh ti imahna si Kadri. Rieg imahna ujug-ujug ginggeng siga aya lini anu rongkah. Burinyai di luhureun suhunan imahna siga aya anu hurung. Kumolebat di barung king kilaban ti langit belah tungtung kidul. Basa si Kadri ngojengkang muru enggona anu maksudna marek ngaguyahkeun pamajikanna peda aya lini anu kacida rongkahna. Ujug-ujug jorelat geblus tina lalangit imahna aya nu ngolebat langsung nembus embun-embunna si Kadri. Gibeg waruga si Kadri oyag terus sasampoyongan. Beteungna ngadadak murilit asa aya nu ngeseta. Tulung! Si Kadri koceak dengek. Saterusna aduk songkol dina ubin. Les kapiuhan. Koceak dengekna si Kadri ngalilirkeun nu keur tibra. Pamajikanana ngorejat hudang mur sora anu ngajerit kasampakan si Kadri anu jadi salakina keur kokosodan dina ubin bari guyang getih. Tina sungutna si Kadri ngalay getih beureum lalambaran. Awakna nangkarak bengkang teu walakaya. Kang Kadri, jerit pamajikan si Kadri jumerit maratan langit.
Gabrug anu guyang getih dirangkul terus disangkeh pundukna. Tapi si Kadri teu usik. Awakna leuleus lir kapuk kaibunan siga kapas kahujanan. Ngalopek teu walakaya. Teu pati lila tatanggana pating burudul muru ka imana si Kadri. Jumeritna nyi onah pamajikan si Kadri meulah simpena peuting ngalilirkeun jalma-jalma nu keur tibra. Tapi barang srok ka jero imana si Kadri kabeh oge pada olohok ngembang kadu. Si Kadri anu tadi berang kacah kicih digawe jeung maranehna kasampak keur disangkeh ku pamajikanana bari dina kayaan guyang getih. Sawareh teang mantri di Kembang Lopang, sawareh deui teang olot pura di Bantar Dengdeng. Kokolot eta lembur cuh cih ngatur jalma anu aya di dinya. Bari sirahna teu eureun gogodeg banget ku teu ngarti kana kayaan si Kadri. Tapi jiwa kakolotanna mah seukeut. Maena curiga yen si Kadri teh aya nu neluh. Taya deui anu jadi harapan ieu walti olot pura, hiji kolot anu geus kakoncara wewesen ka jawaraanana jeung elmu kabatinanana. Basa mantri datang si Kadri kasampak geus pias kanyos. Lila teuing ngaluarkeun getih bari teu aya anu nulungan. Ngaran di pilemburan zaman harita. Patali marga teh ukur ku leumpang. Jadi datangna manti kasehatan teh miakeun waktu anu kacida lilana. Cag mantri teh nyekel pigelang si Kadri. Godeg sirahna gogodeg. Cek kana stetoskop terus di kana dada si Kadrikeun. Godeg deui tah bapa mantri teh. Moal bisa katulungan geus eureun endak jantungna hampura kuring teu bisa majar kumaha. Mantri urang Kembang Lopang teh boboleh da atuh ceuk syariatna deuk dikumaha deui. Da ti memeh manti datang oge geus ngulahek teu bisa budi deui. Barang ngareungge kecap-kecapna mantri sarupa kitu, pamajikan si Kadri ngajerit terus ngarumpuyuk kapiuhan. Anakna anu ngan hiji-hijina ngabingingik bari ngagibeg-gibeg awak bapakna najan pada ngupa ngapeh budak teu eureun tina ceurikna. Ku kituna mah tuda geus ideung budak teh geus nyaho di indung bapa. Dina keur kayaan anu kacida matak tunggarana, ujug-ujug jol anu disebut olot pura dibarengan anu neangna. Toloba carita olot pura langsung nyabak nu gering lebah pigelangna. Reup peureum bibirna kunyam-kunyem mapatkeun elmu panemuna. Gideg sirana gogodeg bangun anu kacida hanjeluna. Brai mukakeun panonna terus ngucap ka sakur anu area di dinya. Cilaka barudak, ieu Jang Kadri kena kuteluh samber nyawa. Cik menta cai herang diuyahan dina baskom leutik, susuganan masih bisa ditulungan. Bari pangmeuleumkeun menyansa sentik mah dina naon we. Dihawu oge teu nanaon asal kaambe bauna we. Kula rek mapatkeun elmu meh husu. Olot pura panjang lebar cumarita kalayan sanggeus diasongan baskom anu eusina cai herang diuyahan tur kaambe bau menyan. Praksila manekung husu nakeran. Reup olot pura meureumkeun panonna, bibirna kunyam-kunyem mapatkeun sagala kamampu dirina. Buri nyai tina embun-embunana aya cahaya biru laju nyirorot ngageblus kana waruga anu keur
ngalungsar teu aya daya. Kerejet nuti tadi teu usik teu malik teh ngadadak ngerejet. Jegoh batuk tarik. Buricak tina sungkurna si Kadri aya anu bijil muru lalangit laju ngiles dina poekna peuting. Si Kadri kumaregung siganahan kanyeri anu pohara. Tapi ku kayan kitu netelakeun si Kadri hirup deui. Kacaturkeun di imah dukun teluh tea, abah dukun jeung semahna keur suka bunga sabab cai baskom anu di sang hareupeunana robah jadi getih. Tandana pagawean manehna geus hasil, anu diteluhna pasti geus maot. Tah ujang cai baskom geus robah jadi getih beureum, tandaning anu diteluh teh geus guyang getih kapidara sapisan. Ayeuna kadiekeun janji anjeun anu cenah rek mere pamulang tarima tea. Bah dukun mastikeun yen si Kadri anu diteluhna geus bari banusan guyang getih. Karek ge anggeus ngucap kana baskom ujug-ujug aya nu ngecebluk barang ditempo ku bah dukun, horeng pusaka anu dipake neluh teh geus balik deui. Tapi cai baskom ujug-ujug mancawura keuna kana beungeutna bah dukun. Tobat, panas. Bah dukun koceak dengek sabab beungeupna lir anu dibanjur cai ngagolak. Beungeutna langsung molotok barareuh. Nempo kayaan kitu sema anu menta pangnelukeun si Kadri langsung kabur sieunun. Manehna teu luak rieuk deui, lumpat sakalumpat lampet muru jalan anu teu jauh ti imah bah dukun. Tapi tariking nasib, basa manehna lumpat mentas jalan, kabeneran aya mobil keur ngebut deukeut pisan. Nya teu bisa singkahan deui awakna lir anu disamber ku makal maut. Gubra waruga anu tas nyieun dosa teh ngagubra di tengah jalan guyang getih. Nempo kitu mah supir langsung ngabiur kabur duka teuing ka mana. Lalaki ngora nu keur burahay ku nafsu angkara, manusia anu geus tega mergasa ku teluh samber nyawa antukna ngajoprak di tengah jalan bari guyang getih teu hudang deui. Beda jeung kayaan si Kadri anu tadina guyang getih teh sanggeus ku olot pura dibanjur ku cai herang nu diuyahan teh ngadadak bisaeun hudang deui. Tutugan Gunung Pataka. Cak sakitu tisim kuring carita Puriding Puringkak nu nyenak judul Samber Nyawa ku Andang S. Argayuda. Hatur nuhun kepada saudara, hapunten bilih seueur tempat di cariosanana boga moga janten hiburan kanggo urang sadayana. Sekali lagi hatur nuhun ku para saudara. Assalamualaikum, sampurasun.